nya cahayaan kumanya cahayaan Gusti lah pokoknya mah cahayaan we eta mana jika nu bunga ayeuna bunga abdi mah Gusti naon pokoknya mah bunga ayeuna margi teu sabar abdi hoyong ngantosan dinten enjing nah isukan naon Persib main walah eta beres Piala Presiden dong Persib di dadaku besok ngalawan di mana di kotok ngalawan di mana pokoknya mah di luar negeri we anjing ayo mana bener resep-resep tinggal Persib ah luka abdi mah ku Persib mah kaedanan Gusti nya margi abdi mah darah biru ungapoy abdi mengadaharan bulau darah biru oh kumaha sia we cuman gitu Gusti pokoknya mah abdi mah ku Persib malah kok Gusti benernya cuy naon abdi menonton Persib deh nya toh-tohan abdi mah ka Persib deh margi abdi mah turunan ti saha ti pun bapak teh kapungkur resep Persib bapak maneh semohon komo pun biang moah nya ge pangkat istri pun biang moah ka Persib Gusti di kamar oge di cat biru ngangetiung lagi sadaya biru teu aya nu warna lu lain hebatnya mun da hiji-hijina eta bapenana hari aki Persib hari ini tahan ini mah Juventus nah beda duka ini eta mah tak tadi aku ini abi eta mah nya dicoret tina kartu keluarga maka jijik ada Juventus nyeri atuh hate kumaha sia we mohon Gusti pokona aku Persib abi mah kaedanan Gusti calukan batu-batu siap mangga hei dulur-dulur kumpul Ajik mau balik segala datang si ieu mah mau balik moal kacau tadina aing hayang genah teh hirup teh eueuh ceulih harang mata datang si ieu mah alah kolesterol naik deui gayu nah kunaon atuh kunaon panyaho jelema ieu teh budeg poting cager nepi ka kiamat ge moal cager ceulina di beton mempet celina mengpet ceulina anjing alah budeg goblok aduh ketek ka aing nanya saha nu maot anjing eta biasa gitu bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku satutut jeung sawahna geraja tempo bisi majar aing bohong tempo si budeg tempo yeuh ayeuna resep aing deh nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima ulan tuh nyacek aing oge kulana masih kere parah bener alah beuki parah si goblok alah tong dijawab Gusti percuma mending meser obeng we geraun obeng rajog ceulina tuman nyangakeun semua pangabaktos Gusti ae ditarima sia teh naonana iya naon anjing naonana alah kalau kadengena ceulina teh ngaguruh mah nya guru he mun sia tah aduh ketek ka aing merong minta tulung geuranya merong ada ge tante acan goblok kela tuh geuranya merong ka aing geuranya merong ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama ciluk wah we merong itu nya merong ya ngaranna Elgio
bapana LPG aji. Alah, aing sok lalajo na YouTube. Aing teh apalan itu bos. Nampo wes. Sungut siap bau bangke. Sungut siap bau bangke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Teu sangka alhamdulillah iraha. Naon sia jeung? Lau iraha lain iraha sungut maneh bau bangke alhamdulillah rek kawin aduh. Teu sangka boga jodoh. Alhamdulillah ka urang mana? Eueuh nu kawin. Sungut bau bangke Cipicung. Alah teu sangka Cipicung mah tuh deket ku Kulu di dinya. Alhamdulillah ngiring bingah mudah-mudahan jadi kulawarga sakinah mawadah katut warohmah masyawi ajig amin ya robbal alamin segala rupa ge aya parantos jodoh magdinya teu sangka iraha pertikahanana eueuh nu kawin 2 poe deui atuh tereh nah 2 poe teh dilulur biasa mah panganten teh panganten lalaki teh dilulur dipingit ai maneh aduh Gusti nu Agung dilulur geuning ku naon teh ku sari bangkuang nu kitu dilulur eueuh nu kawin anjing is dilulur ku sari bangkuang lain ku waduk anjing Masya we jurig amin mudah-mudahan didoakeun tenang atuh pasti ngadukung teu sangka maneh paingan maneh rada kasep euy aya rek kawin mah eueuh nu kawin pan aing geus boga pamajikan tuh geuningan hebat parawan Masya we anjing amin mudah-mudahan bulan Cumohon naon oh dunungan ge beri bade ngiring bingah bulan tuh dunungan bade nyumang elektun alhamdulillah naonana siapa oh jeung sound system bulan tuh komplit naonana siapa ari hajat mah kudu mangke balandongan sagarupa ge kudu nyin panggung ai kang ada naonana siapa oh upacara adat bulan siapa upacara adat yang make lengser make ambu nu naonana Cumohon eta tradisi eta teh bulan cumohon tradisi bulan kayak hiji-hiji atuh lieur ya udah ngomongna oh nu ngomong aja Batur jaram beol gitu hiji-hiji we eta mah diuk si teh datang niratang ngademan ewuh manggulingan rana ewuh manggulingan rana hariring lain ukuring tapi anu maha wening halang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang kaeling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa
Anakmun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempukan Eling Purwadi kurang ngajadi kurang teh warga negara hayung memulai negeri ngesian kamardekaan ku karya anu pinuji Gua kepo Kuring di rumah agung Bapak Abdul Kholim muji syukur kahiyang agung Bapak Guru Yayan Widodo Haji wireh di dunia ngumparan dicukupan si diri kusari rasa ngutung anak pula Gusti Ibu Warsia Anji Mua Majalengka tunggalana pula Gusti kasopono kaso panjang yang sono anjang Pak itu sono patepang di Baraya ngampar Cikadung jauhan para gastelit padarangan mere contoh yang artikan anda ingkar di aturan unjang kana bangunan seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamarentohan Ayo jadi gambar juru jasari penerangan wiyaga anu nyarengan Bapak Oman anu baget Sadaya Kang ST ngiring lagu Ari nyanggakeun Ma Arya Mandalika pengacara nyanggakeun ka Wilujengan aduh Pak Haji Robi bos bengkel kasadaya udeng teh ini kasadaya palawagi Ari rendek bareng rendek renang hidayah rendek Ari beki apa itu SJS begini Mang Niten gak rancamanya
dugang yarap duging detya hingkang samya jajara pinara rap dugang yarap duging detya hingkang samya sampun prapta sedanten ulah dia bala tamtama hangkut buta parantos sempak merbayak sadipayuneun ieu kipati gunirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyosan kana pangulemna kaula poe ieu bagea dulur-dulur tapi no dama jisim abdi nyangakeun semapang abagtos diterima atuh salajeng na ieu teh aya pikeun saeunaon purwasalida kersani malan ka jisim abdi ayeuna Gusti aya naon sajing kieu pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu semohon aya priyogi naon kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja naon teh nyaeta poe ieu anjeun salarea salaku korlap koordinator lapangan wayahna jajab sang nalendra kaluar negara kaluar negeri bener bade naon nyaeta raja urang teh bade ngiring sayembara blabar kawat adu jago marebutkeun istri sabab dunungan urang palai garwaan deui ai dunungan teh palai nikah deui bener ieu mah boga dunungan ngan kawin jeung kawin aing teh kawin-kawin teh beak dunungane ampun dina meunang nage apkiran mun aing ka urang mana nyaeta urang Tegal Arum bener saha namina nyata Endang Lailasari ulo sugan teh entog Endang lain entog semohon ngan ieu teh kusabab loba teuing anu ngalamar kapaksa diakeun sayembara sae mangga Gusti mangga jajab nalendra sae mangga hayo pada lumampah mangga ayeuna wayahna ayeuna urang init nyaeta percuma anjing ngomong jeung sia mah hamur-hamur sungut aing wayahna ini sae mangga hayo Woi. Ayo ketos. Aduh ampun. Ih. Allahu Akbar. Hayo. Teu ngarti aing mah. Ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek menyiapkeun ieu teh seserahan Allahu Akbar. Galakana kawin deui. Alah. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan babatok sia ya Allah. Lain seserahan aing anu kawin maraja
ayeuna teh raja teh hayang kawin deui nyata miluan saemara belabar kawat adu jago ngaranna Endang Lailasari tak aduh si haji kedu nunutan di goblok alah ngadu kiceup teh kasih brot beregu aing Ya Allah ya Tuhan kami, berilah buluduk terhadap dia ya Allah, tapi jangan terlalu kenceng, sedikit aja supaya cerina molongpong ya Allah. Aduh aing kudu kumaha ngobujeng sia ampun bararingung ke pikiran aduh ampun aing. Waduh. Cinceng gitu. Nah meni datang aing teh bararaud Lain bararaud sia teh geuleuh ka aing lain geuleuh naon aing bingung ngobrol jeung si itu teh nyamung-nyamung. Stres itu teh. maneh ngobrol jeung sia uyuhan sia mah kuat Nah apa nyao budeg pandai ge nyaho sia mah uyuhan kuat lamun maneh yang apa ya tong boros sia inungna ngagantung maneh nah teh nyamung-nyamung kabayang teh sia dititah meuli beas deur meuli keusik tina rek nyangu jadi ngabangun atuh bangkrut bayangkeun ku sia ieu sia teh babaturan aing keur SD SD mana di Pasir Jengkol. di Pasir Jengkol. Oh ieu teh keur SD babaturan urang da baheula mah teu budeg henteu normal ngan lagrag dina tangkal kalapa Lagra tina tangga kalapa oh sirahna heula kitu teh ceduk cer dina ceuli teh duk ceret Siduk seret itu pecah gitu ho iwati aing wungkul bisa ngobrol jeung sieu mah nah sabab aing boga carana aya kuncina kumaha tingalikeun lamun maneh hayang ngobrol jeung sieu nyamung tingalikeun kumaha tempo tempo ho anjing teu lolong aing teh tingali matana perong ku maneh matana perong oh cing seukeut tah molotot huntu kekerot tuh juga kita tempo tingalikeun tah tempo tah juga kita tempo tah mun bisa nempono tong deket teuing nah aing ge ditonyok teu nya katingali aing ditingang sia teh galak da di imahna ge ditulisan awas anjing aing galak tika jauhan tah jaga jarak kumaha we covid baheula cigay kumaha tempo hei naon tuh nyaho anjing da ditoel acan hei naon kumar kali katung tungala atung brum 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 tungala atung brum 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 tungala atung brum 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 tungala atung brum brum duman ini wah oh jadi ayeuna urang terek init keluar kota jajab dunungan milu saemara dengek heh kumar kali katun jeung saemara nan urusanana anjing teuing engke teh nyaho saemara naon sawadikap busiat melenoy merenyeng bekeh buciai nyelengseng dewek mah sanajan teh dipenta geus jadi lautan hampura keur silaing ja dihapunten kumajang
Ari kakuring rek mentah hampura moal teu sudi. Cicing jang cicing jang. Dia hampura ku dewek. Nuhun Bapak dia punten mah. Tah, ayeuna si laing balaka naon si laing jadi kieu teh? Hah? Naon aya naon jang? Bapak salaresna nu mawi abdi kieu teh, salaresna ieu teh 2 bulan ka pengker Bapak. 2 bulan ka tukang sumuhun. Sarua jeung hitungan dewek. Robahna si laing teh 2 bulan ka tukang. Sumuhun Pak, naon pangna? Ari ngawitanna mah abdi teh ngimpi Pak. Ngimpi. Leres Pak. Ngimpe naon jang? Ngimpe naon dina impian teh abdi teh keur ulin di Patamanan. Di Patamanan sumuhun Pak. Eta taman teh endah kacida rajeg tatangkalan kemang warna-warni di papaes malarepantes. Di tengah taman teh aya kolam. Di tengah taman aya kolam Bapak. Di tengah kolam teh aya air mancret. Air mancur da sagedik Bapak jadi mancret. Teu kumaha si laing we. Dina eta kolam teh seueur teh Bapak lauk, loba lauk sumuhun. Lauk naon wae? Aya lauk mus. Mas beureun tah eta Pak. Aya lauk mujahidin. Mujair tah eta Pak. Aya lauk betekok. Betok. Tah eta betok Bapak. Aya lelewek, lalawak. Tuluy. Abdi teh Pak hari teh dina ingetan teh dina impian teh abdi teh keur raos ye calik dina kolam teh bari suku dikucuprakeun kana kolam. Suku teh dikucuprak teh kana kolam teh nah eta mah gawewek teh digegel hancip. Mainnya dina kolam aya hancip ngarada ngimpi bebas. Hancipna hancip duyung. Tuluy. Barang abdi nuju calik abdi teh ngareret ka palih kidul Pak. Abdi teh ngareret ka palih kidul. Tuluy. Langeor teh Bapak, orai mangaleor. Ieu mah langeor. Aya naon? Aya istri Bapak meuni geulis teh ta istri teh Bapak. Aya awewe geulis, tumuhun Pak. Eta istri teh ngangge acuk warnana kayas. Make baju kayas, sumuhun Pak. Make rok kayas. Make tiung kayas. Make solendang kayas. Ngangge slop kayas. Make lipstik kayas. Belengeh teh seuri huntu nage kayas Bapak. Ieu teh jelema atawa cet setengah kabeh kayas. Tuluy barang abdi merong ka manehna merong ka abdi jebret teh Bapak naon mata ngiceupan sabeula eta mata ngiceupan ngajebret tuluy teu disangka teu dinyana eta istri teh nyampeurkeun ka abdi bari ngagabrug engkang cepot engkang astajinga abdi moal gaduh caroge upami sanes ka engkang sok engkang oge atuh janji moal kagungan istri sama upami sanes ka abdi da abdi ge normal pada geulis abdi ge neng akang ge moal boga pamajikan upami sanes ka neng beuki pageuh Bapak nangkeupna ka abdi eta awewe teh sumuhun Pak beuki pageuh abdi tungkul manehna tangah celemot teh bibir abdi dikenyot Bapak hei sensor nu kitu mah goblok loba bebenyit hayang ka WC hayang tuluy tak gitu Pak abdi teh dina impian teh Indiaan teh naon jang nya jiga film India gitu Pak kabeneran aya hujan hari teh nya silih suntrungkeun abdi nyuntrungkeun ka manehna lalaunan ari manehna ka abdi tarik dintungkeunna teh salantod jubrus teh abdi kana kolam
barang abdi kana kolam barang hudang abdi lagrag dina dipan Bapak tuluy tah mata abdi kikian teh Bapak aja bener nama abdi teh naon jang hayang kawin Bapak naon abdi teh hayang kawin Bapak hayang kawin sumuhun Pak aya anak kadu aya anak jang bagja dewek kadengena silaing hayang kawin cuk ma tereh jadi nini ma Kakang Semar tereh jadi aki Uing tereh jadi uyut ay nah hati silaing lain waksa balaka kadewek hayang kawin ngadengena ge genah kana hate aing silaing hayang kawin aing hayang buru-buru kaompolan ku incu ti silaing aya obat teuing anak mas tajinga bagja hayang kawin Kakang Semar terjadi aki Gusti tersangka cek aing normal nya silaing teh hayang kawin mohon Pak ka urang mana jang hayang kawin teh cu nah ka urang Kukulu jang Danes Pak urang Cipono Danes Pak urang mana abdi teh hoyong nikah teh kanu aya dina impian abdi anu aya dina impian maneh sumuhun Pak saha eta teh jang Bapak mah panginten pernah nama suan kayaknya teh dewek pernah nasuan sumuhun Pak saha kakasihna teh Laila Syari Bapak Laila Syari sumuhun aya patula patali jeung dewek sumuhun Bapak teh suan Laila Syari ka Bapak teh ua nah saha eta teh putrana Mang Togog Tejo Mantri Pak anak saha putrana Mang Togog Tejo Mantri anak si Togog sumuhun Pak aya bagja teu daulat nah naon Kakang Semar bener anu pikah hayang ku silaing teh anak si Togog sumuhun Pak jang Bapak eta teh ngimpi cu kangaranan ngimpi eta teh kembangna sare malahan kaituna bisa riwan sumuhun Pak abdi ge terang Pak tapi da dina impian teh Pak Laila Syari teh hayang dikawin ku abdi eta mah ngimpi jang ngimpi ulah cu ulah ka anak si Togog ulah lamun hayang kawin ngimpi silaing teh atuh naha sawios Kakang Semar moal apal mah nah kunaon Pak make jeung ulah ka Mang Togog ka anak putra Mang Togog cicing Pak abdi teh hayang kawin teh kayaknya Laila Syari putra Mang Togog montong jang montong cing ngagugu ka dewek jeung deui eta teh ngimpi dengekeun ari iblis teh ngagoda jelema teh rupa-rupa aya anu bungklekan godaan iblis teh aya nu kecewas-kecewis kana hate aya oge anu datang kana impian buktina geuning silaing ku eta impian oya gaimanan silaing nepi ka jadi ungah adat tak ieu teh godaan iblis ya tapi Pak Laila Syari teh bogoheun ka abdi eta mah ngimpi teu mungkin sang ngimpi bakal jadi kenyataan ku silaing ulah jang nya tapi pan kada pugu Pak cicing kada pugu Kakang Semar hayang kawin masuk ka saha ngan ulah ka anak si Togog ulah jang ditu maritis gelo bakene anu gareulis sanes selera abdi Pak
bisa ada kasinen segitu garelisna. Hah? Sanes selera abdi pasinen ieu Pak. Abdi mah hayang ka putra Mang Togog Pak ulah jang ulah. Semohon ulah teh ulah naon bapak da kudu pugu. Da kedah aya alesanana panginten sagala rupa oge. Naon jadi kasang tukang na Kakang Semar maka jeung teu satuju. Nah apa ieu teh teu satuju pan Mang Togog teh emang Pak rayi bapak. Tapi naha maka jeung teu satuju Pak. Jadi we aing ngagibah ieu. Sanes ngagibah supaya apa keun bae. Kieu. Ari si Togog teh adi dewek. Si mohon terang papa heeh. Jadi dengekeun. Jadi si Togog teh ti leutik jeung dewek jadi aing apa? Karena sifat karakter jeung tabeat adi aing si Togog. Si mohon ba. Tah, si Togog mah mandang ka jelema teh lain kana kamanusiaanana, tapi si Togog mah mandang ka jelema teh mandang kana harta kakayaanana. Piduit jelemana. Ayeuna bayangkeun ku si laing. Heug teh ama si laing ngalamar ka itu ka si Togog. Anak aing, anak Semar, anak raja. Raja naon? Raja Sangsara. Kabayang ku si laing. Sia dihina aing menyerina goblok. Ngarti? Ah, mah nya paulah suudon cicing. Wah. Nyaho aing jeung siapa? Atuh naha, atuh mah Kakang Semar. Urang lamar wae cicing mah cicing mah. Pak abdi mah keukeuh hayang kana Mang Togog mah nya Mang Togog mah bade nampi ka abdi pan abdi teh alona. Heueuh. Aing apal alona ngan si Togog mah pi duit teu jeung eta teh ngimpi beheung bogoh salele sare ka sia. Tadi na impian mah bogoheun ka abdi montong. Ay gugu aing. Heh. Cing nurut kai. Pak, sekali ieu mah abdi moal nurut ke bapak, Pak. Abdi gaya haknya tapi kenentukeun pilihan sorangan, Pak. Lain zaman Siti Nurbai, Nurbayah goblok Nurbai. Abdi gaya kahayang sorangan. Heuh kahayang teh sia teh ngajul bentang ku asiwung. Mae dog pakel ku meuning jogjog dari buah loa. Pamohalan si Togog make jeung narima sia. Jeung deui beheung bogoheun Laila Sari ka sia. Pak, dina impian teh Laila Sari teh hayang dicampur ku abdi hayang dikawin eta mah ngepek. Ai. Cek aing ngimpi. Tapi Pak abdi tapi sia teh bobatok sia. Montong sia. Hah? Cing nurut ka aing. Kesa kadapa abdi mah cicing. Wah. Tukang kopi ge barohai. Sok. Tukang kopi ge bohai. Marokana. Kalonar tukang kopi. Abdi malim ke tukang kopi, Pak. Yang kaela syari, heuh, aing nyaho ngan sia teh pamohalan. Ah, Pak, beakeun panasaran abdi babade ngalamar coba teu nurut ka aing. Sia terek nurut ka saha? Ya ayeuna mah Pak da urusan abdi pribadi abdi teh dewasa geus gede eukeur. Urusan jodoh mah panginten abdi teh Pak aya pilihan sorangan, Pak. Heueuh aing nyaho ngan ulah kadinya, da abdi da hoyong ka ieu Pak yang ka anak Mang Togog. Montong. Pak, rek ngagugu mau ka aing. Rek ngagugu sia. Sekali ieu mah Pak abdi moal Sakali dia rek ngagugu ka aing. moal Pak. Nanaonan ieu teh Kakang Semar teh jeung nyiduhan budak Kakang Semar cicing. Dawala. Ting sabar Dawala aing diciduhan dawala.
cing sabar aka lain urusan sabar bau da wala nanaonan ya teh Kakang Semar teh naonan sia teh lamun keukeuh sia teh rinit sumohon Pak hapunten ayeuna abdi moal ngagugu ka Bapak nista maja utama heg lamun sia geus teu beunang dicarek wae sok tuturkeun kawan nafsu sia Bapak ngidinan ka abdi lain ngidinan paek ini ti gogobrok aing sakarep sia ngan syaratna babatok sia montong ninsak di gogobrok aing montong aku bapak sia aing ini Kakang Semar naonan cicing ini montong ninsak kolodok aing deui ini hayo sae Pak bade Pak dawala pilelayan dawala bisa aing terbalik deh ka dieu dawala aka tong luluasanan aka dawala aing ge aya hak pikeun nentukeun kahirupan dewek pribadi dawala mi HP bapak jeung emak dawala bisi bapak awan mangalakeun cai pangalakeun ku sia tepan ngapoe ge ku abdi mi HP si gareng dawala ayeuna keur engkeut dagang pulsa tong dianyukan wae ku sia nya mangga mi HP kukutan dewek dawala naon buek para banana ti kotok sia dawala aing beang balik di ka dieu enet mangga Pak mangga enet mangga Pak ulah luasanannya ma permios enet mangga Pak jang aduh dateng Gusti lacek aing segala digemol dulu Ya itu Kang. lomari di bawah tuh anjir casan aing digubung aduh Gusti nu agung aduh itu pelek bintang di bawah beki jauh aka pileleyan aka ulu Gusti itu helm aing di bawah anjir kurung manuk cing salamet aka enak deket kene anjir bangsat gering nu teh aduh Pak tuh manting tenurut kaing teh si koplok temelang tenineng aing geus gede kieu gede eukeur gede geus gede heh dewasa eukeur gede geus Pak naon Pak ulah popolotot teh bisa setruk naon abdi babade naros ka bapak mugia tiasa ngawal kana pertarosan abdi naon jak dupi si cepot putra saha Pak anak dewek tuang putra heuh asli anak dewek pituin anak dewek sakitu we naon maksudna kieu upami laras si cepot putra bapak ieu teh keuna ku paribasa teng maruteng bebenyit anak ceng-celeng uyah mah tara TS ka luhur maksud si lain kieu Pak si cepot hayang kanu geulis si cepot hayang kanu beunghar pangihna dina impian jisim abdi bade naroskeun ka bapak
naon jang dupi emak putri saha beres jang beres naon jangan nanya tak waler emak putri saha Walar we tua. putri raja anak raja heeh gelis nya gelis mata kaing bogoh oge bandingkeun jeung pamenteuk bapak ayeuna si cepot hayang kanu gelis si cepot hayang kanu beunghar pangihna dina impian cek uring tadi teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara tees kaluhur sabenerna mah si cepot teh turunan ti maneh Semar beres jang beres naon sia Gabina-bina teh sakitu sarua lalakon teh jeung anakna baheula bapak hayang ka emak pangihna dina impian aing ngabelaan ge si cepot anu gabelaan anak oge tapi nah ayeuna si cepot hayang ka anak Mang Togog disarek naonan kolot mulai kieu ngeunah ehe teu ngeunah eon eueuh belana kanu jadi anak teh naon sia teh anak hayang kanu geulis manehna kanu geulis ngaca Semar emak sakitu geulisna bapak juga entok jaluna teh ngarasa kasep Semar coba sia kakolota paduli teuing aing mah kagok doraka coba tong ngomong sia kabina-bina teuing goblok kabina-bina teuing di dinya anu kabina-bina teuing mah anak hayang kawin anak pangina dina impian ari manehna baheula dibela tapi ayeuna diusir make ieu tah rek belaan lanceuk sia bogoh da dulurna ini sia ini lamun sia rek belaan lanceuk sia ini montong nincak teh goblok aing ini anjir diusir hayo ini odok nah bari nage temelang teu nineung ulah jang mak punten mak dikantun ku abdi mah abdi diusir ku entok jaluna ieu mah ye hayo ini odok Semar nah palu teuing aing mah perang le Israel di dinya teh aing mah nyaho ini odok atuh sia ngejedog wae teu boga ongkos aya goceng hayo ini odok lah nah tuman teuing aing mah perang nanaonan ieu teh Kakang Semar teh nanaonan kula warga jadi awut-awutan kieu Kakang Semar rek init deui rek init ulah mamai bapa jeung saha sanes pada ini tanpa pamit sanes kalios tanpa permios tapi kaula mah bade nyungkeun widi ka salira ka mana bade wangsul heula ka Sekar Nume bade naon bade nyungkeun harta kakayaan lamun teh mah bener Togog matre sabelah nagara ku kaula dipentek Kakang jeung Rama pikeun ngalamar asta jinga kaula teh nyaah ka asta jinga hayang boga incu teh asta jinga Kakang Semar idinan kaula Kakang Semar di dia Semar Badranaya salares nama Semar teh kikian teh ngadoja kaya Setyaragen nepi ka mana nyaahna kanu jadi putra nanyata Astra Jinga salaku anak samperan itu jaring carita sing horeng luar biasa ka nyaahna ya Setyaragen atuh ye Semar hormat ka anak kasatiaanna Setyaragen hormat bapak karena kasatiaan emak luar biasa nanaonan mah hebat bojo bapak teuing nanaonan teh Kakang Semar teh punten mak sanes teu percanten ka salira bebene bapak tapi bapak masih di kudu kubuktina waspada kudu kunyatana maksana naon punten
tenginyem ceuli tenginyeng panon sabenerna mah bapak teh kikeun teh hampura ngadoja ka emak Kuning. ngadoja naon ngadoja nepi ka mana nyaahna emak kanu jadi si cepot anak emak sasat anak sampuran Nya eta. tapi geningan luar biasa emak hebat emak teuing Aduh. hei emaknya bapaknya maknya nyaah ngusir dangukeun mak kanyaah mak jeung kanyaah bapak sarua nyaah nama ngan prak-prakanana beda Beda eta teh. ari emak manyaah ka budak teh diwowoy budak hayang anu dilaksanakeun budak hayang anu dibere budak hayang itu dilaksanakeun intina budak teh diogo tak eta teh disebut teh nyaah dulang lamun budak diogok itu kadang-kadang budak teu mikir teu dewasa engkena hayang dihuapan wae tapi bapak mah kasih si cepot lamun hayang dahar dibere jejer lamun hayang belut dibere urek lamun hayang lauk dibere jejer sabab bapak naon yakin bapak mah samemeh menang peurah kudu peurih heula samemeh ngakeul kudu ngakal heula samemeh ngarih kudu ngarah heula nepi ka mana si cepot cintana ka Lelasari seperti bapak baheula mendapatkan emak nepi ka mana perjuangan bapak ka emak sabab anu dipikasieun ku bapak lebih baik terjebak di dalam hujan anu lebat ketika berjuang jeung tibatan terjebak dalam kasih sayang yang akhirnya ditinggalkan. Dengan teka-teki si watelah eta. Kakang Semar nu mesratkeun kanggo ngadama status. Ya. Nepi ka mana si cepotnya mendapatkan cinta Laila Sari? Hah? Da yakin mau diterima si cepot teh moal. Da apa si togok nepi ka mana? Ngan bapak hayang apa nepi ka mana perjuanganana? Jika bapak baheula ka mah. Perjuangan anak kamar kurang kumaha? Sok Lukaliku perjuangan bapak untuk mendapatkan seorang setia ragil. Da mau diterima tapi lamun ayana naon si cepot begitu cirian koma nukir patut mau ngajedog dalam mereka dugelis mama sadagara eta ge di negara Sekarnume lamun mereka dugelis jeung kekayaan bapak jauh tong boros si cepot hayang kawin ka anak si Togo si cepot hayang kawin ka widadari dikawinkeun ku bapak mama sanagara bapak masa warga Maniloka teh nu bapak ngan si cepot tepi ka mana nya eta berjuangna untuk mendapatkan Laila Sari aduh Kakang Semar luar biasa panutan kaula teuing ayeuna mama urang lalajoanan ti kajauhan yuk urang nobar ti kajauhan nepi ka mana perjuanganna si cepot mendapatkan Laila Sari lamun aya naon cirian ku emak nu kieu patut mah ngajedog ayeuna mah meungpeung eueuh barudak Enggak ada anak-anak. heh aya leunca aya keneh aya urang ngaliwat teh jeung bapak urang ngaliwat jeung bapaknya mah aya keneh beas aya sakumaha deui seur keneh di mana di warung meser atuh mah artosna ge teu aya nganyuk nu kamari ge teh can dibayar ku warungna ge tos teu dipercanten Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk kan keur nyumput di nebuni nebrak bari teu ka teh mong mah
eta mah. Ayo geus kitu teh sok geregat. Hayu mak. Ayo Kakang Semar. Astra jingga bari gegemol kayana diusir ku Semar Badranaya. Saja jalan murubut cai socana masihan pipi. Bari jeung tetep anu dipikahayangna nyata Laila Sari manteng mayeng cinta masa jati. Bapak pilihan bapak jika namuanin cak itu maritis Sok kang luluasan anak kang. ada dewek yang merenang kudu nentukan kehidupan dewek pribadi. Ya laras tapi Laila Sari ya akan gelis rek ngelamar neng nyai. khawatir rezeki mami. Gua jadi khawatir. Nah cerita jadi ayun puntang aing teh. Ieu dawala nu nyusul asta jingat ti katebihan. Da moal salah bauna ge nepi ka handap leuh. Hiakna ge leuh. Karunya teuing nepi ka sagala digemol ge leuh. Mudah-mudahan emang togong nerima deweknya. Mudah-mudahan. Da bapak meureun sudon buat teuing na jelema teh aya robahna. Da teu apa geus puluhan tahun teu panggih jeung Mang Togong. Heeh, dewek barek ngalamar ka Mang Togong. Aisyah naonan sih teh? Ngajadog di tukang teh teh batuk-batuk atuh. Reka mana sih leuing? Hah? Reka mana? Nyusul aka. Nyusul naon sih teh? Apaan sih lain jadi titah sih tengah jaga bapak jeung emak kumaha sih teh? Is. Muasa nu bakal bebela kanu jadi lancet dua ganti kuring. Maksud sih lain? Sanasib bidinya jeung di dieu. Sanasib naon diusir? Usaha diusir ku entok jaluna. Sa entok jaluna teh bapak wis yah duraka kakolot teh belegug. Nah, padulit teuing aing mah kagok borontok ka palang-belang. Naon sih masalahna? Hah? Minta warisan sih teh? Lain minta warisan dengikeun. Aka depan ini timah diusir. Heeh. Nu kieu patut anu ngabelaan jadi lanceuk teh. Ngabelaan naon sih leuing? Cek aing teh kieu. Ka bapak teh, Pak, ai si cepot anak saha? Cek saha? Cek kuring. Ka saha? Ka bapak. Tuluy. Naon cenah ngomong kitu? Cek saha? Cek bapak. Jawab bae cinta itu. Anak dewek. Cek saha? Cek bapak. Bapak maneh? Sarua papisia. Lain mah. Tuluy. Naon cenah nanya kitu? Lamun bener si cepot anak bapak, ieu teh kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tara TS kaluhur. Dawala dikitukeun ku si laing dikitukeun. Tuluy. Naon cenah maksudna? Lamun bener si cepot anak bapak, si cepot hayang kanu geulis, si cepot hayang kanu beunghar, pangihna dina impian ari emak putri saha. Dawala dikitukeun dikitukeun. Edan dawala maneh. Tuluy. Putri raja ceuk bapak teh. Tuluy jeung si lain. Ya, sabenerna si cepot hayang kanu beunghar, si cepot hayang kanu geulis pangihna dina impian, ieu teh turunan ti maneh Semar. Dikitukeun dikitukeun. Allahu Akbar maneh aing mah teu wani aing ngomong kitu ngan sieun. Eueuh aing mah lah. Nya. Lamun bener syak kitu ngabelana ceuk sia. Ceuk sia teh ceuk bapak tuturkeun sia si cepot si pagek. Gitu.
kayak ada wala Kumaha Kang? bapak samak-amakna ka dewek can pernah nyebut pegek eta mah embohna teh kuring bonus bonling bonus keliling jadi silaing teh ai kawin teh kudu aya saksi kuring jadi saksi da wala nuhun da wala jeung di kuring mah hariwang aka ieu mada Mang Togog buating bakal narima naon lamun ditarima aka kawin jeung Lalasari heeh engke teh pan dirapalan jeung naon akad nikah naon akad nikah teh sia nya belegugna akad nikah teh baheula mah geuningan lalaki teh kitu tah jempol jeung jempol teh dikitukeun naon jempol jeung jempol teh eta maling jempol curug minangka sok aka tuh kamu sia meureup ngajak gelut ka naib ijab kabul teh heuh da wala mancing anu cening tarima abdi nikah eta da wala bener teu eta aing apa da wala apa keun saburu anu teu tarima aning sok besok heula diajar heuh tarima abdi nikah tong banyak teuing atuh mana sakitu mah ponok sok tarima abdi nikah kaneng saya teh eta anak Mang Togog ngaranna saha si beleguk nah da wala asa teu kieu da wala euy sia bodona ka tulang-tulang ayo heueuh siap bro tarima abdi nikah ka Kaneng Lalasari binti Lurah Togog ti Jumantri kalayan ngange mas kawin naon Coba. naon eta biasana saperangkat alat salat dibayar kontan oh ya Sok. Sanapas. mas kawin bebas naon bebas penting awewe daekeun Oh iya ya. Tarima abdi nikah Kaneng Lalasari putrina Bapak Togog teh Jumantri kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat useup teu ngangge kukumul digolosor wae eta ge dianyuk kakarang ngadenge aya kawin ku alat useup aing bogana eta anu penting mah kitu ieu da wala aing teh kawin heula hayu ieu beres euy dekat catur di jalana ieu astajingna parantos dumugi ka nagara utawi ka Tangpung Tegal Arum nanging astajingna reuwas kayanana margi Lalasari teh nuju disaemarakeun atuh bingung teu mangitungtung susah taya sudana kedah kumaha ieu astajingna ngiringan saemara nanging kulantaran boga rasa kadulur boga rasa kanu jadi emang ngantos sandugi kawengi ieu astajingna nyata pada langsung ngalamar ke Lurah Togog teh Jumantri langsung ka bumina ya bisa marakeun geuning Lalasari teh euy heuh tah ngadaguan tepi ka peuting aing barek datang langsung ka imahna deuleu rek langsung aing ngalamar ka Mang Togog mainnya dilamar kudu jadi alonya Asya piraku Mang Togog leuy neangan imah Mang Togog tah ieu imahna teh leuy tah ieu imah Mang Togog teh nyir gede kieu lu pantona ge diukir ku jati lu nyir gehel imah teh lega tapi janela Abang Sultan ya kan? Gehel. Tah ieu leuy anjir beana ge alus leuy. Heeh. Badag ge beana ge leuy. Mewah.
mewah ke imah Mang Togok sabarahaeun yeuh. Mama 2000. Tah, cobaan gue ke ketrok ah. Ketrok we. Nyir beana edan. Nyanyi beunghar bete kagok ya. Terakak. Tuh nyir. Hebat. Oh, luar biasa Sultan. Punten ulan. Punten. Saha di luar. Abdi ulan saha di jero. Yeuna tamu teh kieu. Punten ulan. Saha. Ya abdi ulan. Asa wawu sorana leuh. Saha. Abdi kulan tinu tebi kulan titu maritis. Alhamdulillah numur bengalam. Kakang Cepot semohon Allah bagja Kakang Cepot. Pak Ogog, Pak Ogog. Naon tamilong? Punten Pak itu luar aya tamu saha nu beungar nu sangsara. Ye itu aya Kakang Cepot itu maritis. Saha? Aya Kakang Cepot itu maritis kunci celap langsak datang ke dia ye terus di pewarang lepot bapak mangalingih Kakang Cepot mangalingih Kakang Cepot Bagja geus dilatih panggih jeung nu jadi dulur. Mangalingih Kakang Cepot lingih Kang. Bagja Kakang Cepot sono kaulah Kang. Gumelara di pawenangan. Gumelara di pawenangan. Pelekuk. Naon ari bapak maka dibuka koplok. Ye itu teh dulur urang aing teu rumasa gablek dulur sengsara. Usir. Nyawa sorangan si Cepot diceremet. Baheula oge pernah ka dieu asbak aing beak kabeh. Pina-pina teuing bangsat korek. Jadi aing hese molor. Kursi aing sih digubuk. Mangalingih Kakang Cepot lingih Kang. Alhamdulillah dina aya nu ya. Semangka pihatur mang sia rek naon ka dieu. Dan si laing rek naon ka dieu. Bade silaturahim mang kadu janten sepuh. Lamun aya pangapoto aing teu terbuka duit.